Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe Santri Aki Official, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Dadah. Ya Rasulullah, salamun alaik. Cenah kiai di akhirat engke ditanya teu nu bodoh, pangheulana ditanya nu bodoh. Ditanya naon mualakah ditanya naon Aisyah hirup sabaraha taun, otak teu digunakeun pake neangan kapinteran pan Kangjeng Nabi nita talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimat. Aisyah datang ka bodoh teu bisa maca Quran acan ieu pake naon. Aduh abdi gawe cinglu atuh malaikat beuki bodemna beuki kieu bae. Sia lain ngaji edan kacing lu sia datang kata bisa baca Quran. Oh, komo datang kata bisa baca kitab. Nah, digunakan pakai naon ku sia eta hirup. Pakai gawe, pakai sekolah, pakai petani jeung sajabana. Nu geus kitu nu teu penting-penting digawean, ari bodoh teu daek dipiceun. Nah, ieu wayana lah ieu mah. Di kulub salah sakedeng kulub malaikat aku bodoh di kulub. Waduh, oh ngan aya ngaji teuing mah teh cicing di majelis engke aya kesang kucluk ieu saya cak malaikat ulah kesang sa kesang eta Pak Haji maksudna ulah di kanaragakeun nya pernah ngaji mingguan kesangan kula kesangna ceknya namanya nyanduk dikanarakakeun kula saksi jadi nyana micin kabodohan cicing di jero masjid majelis kesangan nu bener si malaikat kula saksina meureun kesangan kita mah sebeuh teh nguduk pokona terserah deku bae nu jelas nyana kesangan eta jadi kesang jadi saksi nu mantak lamun keur ngaji kesangan dari susut antap karena ngagolernya na guys jadi bodoh dia ulah diantep per hari naon nuku urang diaji supaya asup kada otak tuh geus tare paeh urang ye bodoh keneh bae terutama ka Allah awal wajibin alal insan ma'rifatul ilahi bistiqat pangheulana nu wajib terhadap manusia nganyahokeun pangeran kalawan make dalil-dalilna ngaji ke durang supaya nyaho pangeran sa pangeran Allah cak sa cakula we lain cak abah lain cak guru lain cak emak pan jore lamun cak emak sa pangeran Allah cak sa cak main tetep bagus tauhid bagus. Iya tuh kula keyakinan kula. Siapa boga keyakinan bahwa pangeran Allah? Boga. Pangeran mah Isa be Rasul. Maryam waliyatullah. Uzair wali Allah. Pangeran mah Allah. Caksa sia cak keyakinan kula. Siapa boga keyakinan bahwa pangeran Allah dalilna di mana? Aya dada melanana langit jeung bumi. Kok langit jeung bumi pakai dalil teu kaharti aya dada melana eueuh nu ngadamalna. Tanyakeun ka urang Amerika ku canggih-canggihna nyana boga alat coba atuh. Nyana ku canggih-canggihna tentang kitu alat panganyahokeun sanunnyieun langit. Ayo coba nunyin bumi saha ayo coba nah cenah di Amerika gawe nunyin di Jerman di Perancis nah nunyin saha tama jajadianan teu kaharti aya dadamelana eueuh nu ngadamel pasti nu ngadamelna Allah tuh entak aing pangeran teh Allah ye
mah pangeran teh cenah sakna lain Allah saha Tritunggal. Waduh, Kristen. Enggak satu isia keyakinan kos gitu. Bahwa sia modar. Kayak sia di akhirat disiksa sia, kafir. Aing mah boga keyakinan Allah pangeran dalilna aya dadamelanana. Tah kos kitu kita di akhirat lumayan. Eta kakarak lumayan tah kos kitu. Lumayan kakarak deres doa. Deres sebab eta mah kakarak ge nyana make dalil lisan. Encon make rasa. Beuh lamun geus boga rasa mah kos Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis salam eta geus datang ka rasa. Urang makan sa pangeran Allah. Bener sia? Bener. Nu antak Allah daun. Amin langit jeung bumi katutesina. Jadi nu ngurus bumi sa? Allah. Nu ngurus langit? Allah. Sia di urusan ku sa? Allah. Dimuriangkeun ku sa? Allah. Disugikeun? Allah. Disusahkeun? Allah. Dia pinter sia. Boh atuh aing teh. Geus tah kos hebat kan? Kos hebat kan? Mulai kuari dibere muriang. Kunaon sia muriang? Aduh aing kamari kahujanan jeung teh sial jasa teh hujan. Aduh aing gara-gara kahujanan aju muriang. Kamari mah ngomong, sia muriang kusa Allah. Anu nganyagerkeun Allah. Bareng kuari muriang hujan. Tah eta teh can boga rasa ngaranna tah. Nantak masih ka neraka kene. Masih atuh sebab nyandarkeunana di lisan doang. Tuh. Kos kitu teh ngaji tauhid teh. Masyaallah. Hei. Ari anu nyugihkeun sa Allah. Nu ngagerakeun Allah. Itu sia lamun dagang anu nguntungkeun sa atuh Allah nu nguntungkeunana mah. Nu ngarugikeun Allah. Paseh teh budak. Tauhidna hebat. Ngaji di mana sih? Di guru aing ngajina. Beuh, tuh aing teh. Spek be ngirim karung ke Jakarta, karungna teu dibayar goblok. Sia jasa. Warung aing teh dibayar tolol meureunana. Goblok, bae anak gua dicarekan. Ai eta anu ngaberangkatkeun asa Allah, anu ngarugikeun Allah. Teu sia nyarekanan. Heuh nya. Neraka kene. Can datang karasa rukas gitu teh. Hese. Beda ngaji tauhid make dalil lisan jeung rasa. Woi, urang mah teu lamun dak aya jelema nundek ngaharu biru urang ka urang, urang aya nu nulungan. Wow, urang mah daek jasa. Kangjeng Nabi Ibrahim mah begitu geus diasupkeun ka jepretan gede. Oh, kieu dikaseunekeun ku Raja Namrud malaikat Jibril. Ya Ibrahim. Hayo, manekan dikaseunekeun. Beusi maneh boga usul ka Gusti Allah, cepat kaula lapor ka Gusti Allah. Maneh boga kabutun teu? Cek Kangjeng Nabi Ibrahim. Amma ilaika fala. Ka anjeun mah teu butuh satiga-tiga acan. Ka Allah butuh. Jih. Cek malaikat Jibril atuh kaula teh langsung golparan ka Allah. Memeh kula dijieun jeung maneh Jibril Allah geus nyahoan. Indit sia Jibril ka ditu. Bow. Cek malaikat Jibril kakar kemanggih aing mah. Jelema kos kieu ye parah amat. Indit. Aing memeh dijieun Allah geus jauh. Ka Allah bae. Aing hirup bae. Cenah kudu tutung di beuleum nang Allah. Hirupna nang Allah, cager nang Allah, tutung ku Allah. Beres. Gas, ulah ka dia si Jibril. Boh. Budak cak Jibril teh moal lain jelema tah mah. Parah amat dah. Geus boga rasa eta nya. Geus cenah ayun-ayunan we ki malaikat Kangjeng Nabi Ibrahim. Begitu set dikaseunekeun cak Allah kuni bardau wa salaman ala Ibrahim. Hei sene. Sing aya anjeun seureu kuni bardan tiis wa salaman ala Ibrahim. Selamat terhadap Ibrahim. Awas ya, karasa hanet ku aing sia disiksa seuneu ge disiksa ku Allah.
langsung begitu Kangjeng Nabi Ibrahim masuk ke sana set beuh tiis sakumaha aya asean ya tuh kerek Kangjeng Nabi Ibrahim kerek di jero teu jauhan di sana nya nama barang udang teh anggur tangkal apel jeruk dangder ya dangder emang orang Kendal bagi dangder ya Allah karim cakang Nabi Ibrahim bahasa gala ayat cai curcot atuh jangan jasa di sini maha kawasa Allah begitu geus 40 poe bongkar cakang Nabi Ibrahim cek Raja Namrud coba cek ieu tulang belulangna ya dibuka dager ge kabeh nu muka kaget cek kerek Ibrahim kerek Namrud teu arti ibu punya kerek deuleu ku Tuhan kerek cenah di jero Masya Allah Haji Pendi mah di luhur kasur di AC teu dekes panas cek beuna kunaon buarang can dibalikeun deui panas beda nu jelema mantep ka Allah kurasa saha dibikin ke para rasul para nabi para aulia Allah subhanahu la khaufun alaihim walahum yazanun situasi jeung kondisi kumaha nang Allah bahasa nang Allah di jero hate hartina kayakinanana datang ka karasa urang ge sok ngomong atuh kabengen nang Allah sungut doang tama percis okos Cina kampung Melayu Cina kampung Melayu teh eta nya malam ditajong astagfirullahaladzim Cina astagfirullah Cina astagfirullah nya biasa ngobrol Masya Allah Cina kampung Melayu sewan sama aja tuh begitu Cina sewan juga Masya Allah aja dia mah weh biasa kalau nama aja Assalamualaikum siapa sih ya saya Tegwan eta sewan kampung Melayu biasa kelantaran bergaul apa ya di hati atuh sungut doang Masya Allah lah bismillah lah dan lain sebagainya namun ditanya boy saya juga tahu Nabi pertama Nabi Adam Nabi kedua Nabi Idris Nabi ketiga Nabi Nuh terus jeung anak urang mah pinterannya anak Cina eta Cina Islam ente lisan atuh urang naon bedana wujud gidam kok mukhalafatan lalawadisi nggak ngajar ada serakos gitu aduh ngarinehkeun sore heula aduh masyaallah eta kumaha eta atuh lisan can puguh asup ka jero hati deuk ngasupkeun ka jero hate melalui riyadhah mujahadah jadi tapa pertapaan napaan nafsu merangan nafsu dan lain sebagainya supaya arasup asma Allah kara kebal boga rasa asal geus boga rasa begeunah kos dagang untung kajenting hujan terus bae dagang untung terus bae kajenting paek lampu terus bae ja untung ieu ge ibadah geus ngeunaheun atuh terus bae teu memberi panas hujan beurang peuting ngeunaheun kos tukang caramah mun caramah dibere duit terus bae keuntungan teh aya atuh hobi jana tuh terus bae tah ieu keur carita dunia jeung akhirat kitu bae sarua ngan nu ieu mah dunia nu ieu mah akhirat jadi selama nyana resepna ka mana untung atuh terus resepna ka mana untung atuh terus dagang resep tapi teu untung eureun nya ge sarua bae bae kok teu dagang kan pelan nu meuli kana jurig melulu tama pasar meuli geus tutup sarua bae sia teh teu ceramah ya letih sial dasar
Wajiban ente maca sholawat capek lah sakjana teh. Teu marhabat capek, teu sholawat capek, eueuh rasa ngeunah. Atuh eureun kabeh ge. Kajen kukubah ge eureun. Tah, ieu urang nu mentok terus bae ngaji unggal minggu ka aya rasa. Rasa naon? Rasa seubeuh. Karasa kabeuteng. Yo, macam-macam guys, aya nu memang karasa ngeunaheun, aya nu kabeuteng bae, aya nu hiburan bae, aya nu kieu bae. Waduh, ngeunaheun jasa ngaji di Cilongok pancakeuna. Aing mah moal datang ke eureun ngaji di Cilongok. Namun kudah, aing mah asal ngaji bae ngeunaheun hees sakeuna. Mantap jasa eureun-eureun ngadoa. Jadi macam-macam jelema loba mah. Aing di imah teu bisa hees sakeuna. Barang ngaji Masya Allah nginahin ambo budak aing pajar obat tidur kujana buru. Oh masalah guys aing sedekah bae guys kasihan lah sedekah ngeunah hees guys. Oh masalah ing ngaji ka mana sih. Kula suara sebenarnya di sababaraha poe ieu mulai deui mendak lalaunan ngajina. Mun geus aya sore mungkin datang ke asar ya ngaji. Ayo sia mah ngading teu ngadahar uduk tadi. Walau kana lil qatil warasatun andai jelema nu terbunuh Zaid umpamana aya ahli warisan setelah terketahui bahwa pembunuh adalah Umar melalui penyidikan nu kamari geus dicaritakeun atas laporan keluarga, polisi langsung reaksi neangan pelaku. Ternyata melalui tanda-tanda pelaku tersebut adalah Umar. Bawalah ke polisi ke meja hijau untuk disidangkan kebenaran anak melalui tanda-tanda, dalil-dalil, hujah-hujah, laos ngaranna. Ang samperkeunlah ka kejaksaan, sidang 1, 2 ternyata betul pelakuna adalah Ki Umar melalui tanda-tanda anu geus dijelaskeun tadi. Nyana ngaku maka Zaid nu terbunuh ternyata aya ahli warisan aya 2 minimal. Urang mun nyaritakeun jama mun ahli nahu nyaritakeun jama agallul jam'i salasa, tapi lamun ahli mantek mah agallul jam'i isnani. 2 cek ahli mantek mah 2 teh ya mau fauqul wahid geus jama. Jadi kumaha istilah cek ahli mantek jama teh mau fauqul wahid hiji ka 2 geus jama. Tapi ahli nahu menyebutkeun salasa agallul jam beda tuh. Jadi kumaha istilah-istilahna geus pikih ka mana asupna mun urang nyarita. Nah ieu teh nyarita lamun teh leuwih ti 2 ieu batal, leuwih ti hiji batal, mau fauqul wahid ge geus batal. Hiji tapi maknana loba tah mah 3. Mau fauqul wahid eta geus termasuk batal. Tuh, jadi ka mana loyogna. Nah ieu geus sarua. Walau kana lil qatil lamun memang Zaid ngabogaan ahli waris. Di dieu bangsa etikna 3 ngankan ahli waris mah endek hiji dek 2 dek 3. Ieu mah andai katana loba keur hiji atuh tinggal sumpah 50 kali bahwa pelaku adalah Ki Umar. Lamun memang teu ngaku mun ngaku atuh enggeus. Nah lamun 2an kumaha eta lamun 2an mun 3an kumaha ieu lamun 3an ieu mun 3an sedengkeun bahwa pelaku adalah Umar. Nah ieu disumpahlah Ki Zaid keluarisna supaya benar-benar yakin bahwa pelaku adalah Umar. Uziat biasa bil irsi, ia sumpah dibagi ngitung-ngitung ahli waris.
ahli warisna 2 50 bagi 2 sering 25 kali. Ahli warisna 3 sumpahna 50 bagi 3 sabaraha 50 bagi 3 mal sugih sia mah angel ngitung sakitu bae ge encan triliunan karak 50 bagi 3 bagi suara hese amat sebagona sia mah yang nu babari-babari bae 30 bagi 3 10 50 bagi 5 10 100 bagi 10 sabaraha saya nu babari bae gira nu cukclek bae perperan hese nah ya 50 bagi 3 berarti 15 jasa 5 bagi 3 berarti sabaraha tinggal dibagi-bagikeun bae kadinya tuh kuari ahli waris teh aya 5an 50 bagi 5 tuh giliran nu kitu bae babarieun asa ngebagahan TK ieu ieu mah usiat biasa lah ieu teori ngaji praktek nama ieu mah urusan sohibul wilayah polisi praktek nama bos membawa ke kejaksaan integrasi langsung vonis iya dan tidak. Andai kata kudu dijabru wajubiral kasrata wa almun kasir sesuai jeung sakumaha dina ngabagi waris bae ngan kulantaran nari sumpah man teu bisa dibagi beda jeung warisan maka gembleng bae Ikaulin cek sakaul mah ya ahli pukul nu khamsina lamun aya ahli waris 2 saurang-saurangna 50 lain sumpah 50 bagi 2 saurang sumpah 50 kali ieu lamun 5an saurang 50 jadi 2an 100 saurang 50 250 berarti bulu amat walau nakala ahaduhuma lamun mumpang salah sahijina tina ahli waris Zaid terbunuh boga ahli waris 2 Bakar jeung Khalid kemudian Ki Khalid mambungeun sumpah Ki Bakar bae tuluy sumpah halapal akharu khamsina tetep sumpahna nyana 50 walau gobal lamun Ki Bakar nu aya oli doang ieu supaya selesai permasalahan halapal akhor khamsina sumpahlah Ki Bakar nu aya bae nu aya sa Ki Bakar sumpah Khalid nu eueuh kajut Khalid nu aya sumpah Bakar nu eueuh masalah 50 kali sumpah sorangan wa akhadha hissatahu nyana nyokot kana bagian nyana wa ila lamun manehana teh sumpah sabaro atuh mudaale teh tahan we sabar lil gaib untuk menunggu yang gaib ieu mah urusanana urusan negara ketika eueuh salah sahijina maka jaksa kudu mengondisikan supaya hadir kembali ke polisi karena polisi neangan kudu make modal lantaran di negara urang can aya modal untuk eta can aya modal padahal bohong aya lamun dikondisikeun mah modal di Indonesia mah lain saeutik mantak urang deuk ngabangun jalan bae ngabangun jalan teu kudu nyokot di APBD teu kudu tah nyokot dina SIM bae SIM urang teh ya nyieun SIM didinya geus aya jatah jalan dina SIM bagianna SIM ujianana jalan geus lain ku aspal deui ku perak ujianana eta dina SIM ieu kabeh kan jelema aya sabaraha ribu manusia di Kabupaten Tangerang eta kan dana nyieun SIM sabaraha duit tersisihlah untuk kelestarian jalan dikamanakeun eta duit eta tah ajeuna teh mah ulah hayang nyaho kiai mah aing mah teh hayang nyaho ngan leg-leg ku sia paeh geus sia di akhirat mun teu genjreng sebab naon aya terketahui ku masyarakat
bahwa sekian persen untuk jalan, kemudian tidak digunakan, aing mah teu hayang saya tiga jibere teu hayang jasugihan aing jeung sia mah ya emang aing teu sugih teh mah sugih iya mah deket siapa ngomong sugih ge wae di kamar mah ge seru teu bukan naon ngan ieu mah keur carita teu hayang aing mah los leg-leg ku sia bejakeun ka Kapolresna dahar ku sia lebok jeung anak buah sia paeh sia dipanggang sia sakitu aing mah ngabejaan doa meresnya kain nyogok sia ulah supaya ngomong gitu cenah kieu teu hayang aing mah kecuali gede meren letik banyak neraka ongkoh letik ongkoh gitu merek gedenya nama lima Lexus urang lah di akhirat di neraka urang di dunia boga Lexus deres gitu mah di dunia ngan boga Avanza doang yo jaga gerdegan nya teu ngeunaheun ASEAN deui panas ongkoh di akhirat jeleg kayak di neraka mung emang daek kieu mun dibere gede teu hayang sarua bae aing dos jang sia bae cuman ngabejaan doang pemerintah sing bener teu bener atuh los mah urusannya na bener jeung teu bener ngan aing mah ngabejaan paeh tanggung jawab di pundak sia janji-janji kepemerintahan sia engke sia dikulub disurakan ku aing hore hore dadah bupati